Matakan umat Islam jeung umat Islam ulah siling gogoreng. Ayeuna umat Islam digelut-gelutkeun. Islam dengan Islam nggak boleh saling caci maki, nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh pukul-pukulan. Saya hanya bisa sedih Pak, ningali di medsos, iya jeung iya gelut, nu ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya asyhadu alla ilaha illallah, ya asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa bisa gelut? Ngeus cicing. Ulah para saya, malah Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, di dalam khutbah Jumat dimasukkan rukun khutbah. Si khatib wajib dina jero khutbah kadua salat Jumat kudu ngadoakeun mukminin mukminat dihampura dosa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal ya Allah hampura dosa sakabeh orang-orang beriman. Kitu ulah para saya geus gerang ngahiji, ulah siling gelutan, ulah siling gogoreng, ulah sok hayang naik nincak tak batur. Urang mah hirup butuh ka batur. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khariqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para alimil ulama, guru kita, orang tua kita, ayahanda, Abah Kiai Astafura, oge para kiai nu sajena. Sanajan teu disebutkeun hiji-hiji ngaran kabeh di aku guru kula. Mudah-mudahan kabeh sing sanarehat. Anu gaduh panyakit sing enggal didamangkeun ku Allah. Aparatur pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif, Bapak Lurah, Kapolsek dan Ramil RT RW beserta jajarannya, segenap para panitia, berikut lapisan masyarakat. Mudah-mudahan sedekah urang, infak urang, pengorbanan urang sing jadi kiparat penghapusan dosa kabehan. Malah mandar naon nu geus diinfakkeun ku urang sing jadi tiket ka surga tanpa dihisab heula.
babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat jeung salam mugi salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, urang mah panhina hina kuloba dosa. Pangarti sanajan sakola luhur tapi bodona teu daekeun kapiceun. Sanajan urang geus jadi profesor, geus jadi kiai, geus jadi abuya, bodona mah aya bae. Mana bodona urang aya bae? Nyaho tai bau ngising ditungguan bae. Dipikir-pikir mah pinter keneh budak leutik nyaho tai bau ngising bari lumpat na calana. Matakan urang teu meunang rek adigung gede hulu andeprak gede tak-tak. Nu beunghar ulah sombong, nu pinter ulah sombong, nu geulis ulah sombong, komo nu goreng mah ulah ngomong. Kita itu nggak boleh ngerasa istimewa. Lamun urang hirup ngerasa gede, pasti engke ngerasa dilunjak ku batur. Lamun urang hirup ngerasa dilunjak ku batur, nu salah lain batur. Urang nu gede teh ngahargaan awak sorangan. Nggak usah ngerasa spesial, belajar dari martabak yang spesial aja masih bisa dikacangin. Tapi sanajan urang jalma hina, sanajan urang jalma bodoh, ternyata kita adalah makhluk yang dispesialkan, makhluk yang diistimewakan, bahkan kita makhluk yang dirindukan. Kusaha ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Sabai tak ibu-ibu matana ulah kana beuteng aing tadi aya nyaho aing ge nyaho ieu mah beuteng rada offset. Atuh mending beuteng offset daripada huntu offset. Kamari aya ibu-ibu di jalan huntuna offset, motor terikeun lempang-lempang, cek aing moal lempang jagigina teu asup. Kita ini manusia yang dispesialkan, manusia yang dirindukan. Kusaha ku Rasulullah Muhammad. Boleh kita dengan tetangga, boleh kita dicaci, dimaki, dihina, dipandang dengan sebelah mata. Apa sih kita? Saha sih urang? Siapa sih loh? Saha sih urang? Ieu mah lain hideung, urang caang. Tadi aing di ditu tuh salah eureun. Nanya, "Kiai bukan?" Ih, tolol cek aing. Saki aing geus make jubah doang Batman. Masih nanya kiai bukan. Lain salah panitia, beungeut aing kurang memadahi. Saki mah sedeng lah, kasep henteu goreng henteu, anggapnya nepok kadal. Tadi ge turun tina mobil, aing nu sasalaman parawan ceurik, sugantia mah bogohon orang sukuna katincak wae. Bu. Urang mah hina ku dosa, teu boga ilmu agama. Boga ilmu agama ge nu ngaji poho bae. Sok ibu-ibu tanya gerage. Eta lamun budak santri mah santen 3 tahun geus kabacaeun patul muin. Ibu-ibu ngaji ti parawan sampai boga incu salapan kitu bae. Deuleu serengah diserengit bae jelema nang. Di kampung abdi aya ustadzah ngimaman salat tarawih, pas sujud hitu terus bae salat. Beres salat ditanya, kamu tadi kentut, kenapa enggak berhenti sholatnya? Kan batal wudunya, batal sholatnya. Cik ustadzah sia sing bener ngajina, pan batal wudu aya 5, aing hitut karak hiji 4 deui. Mana buktinya, mana datanya bahwa orang sanajan hina, tapi kita ini orang yang diistimewakan, orang yang dirindukan, orang yang dispesialkan oleh Rasul. Riwayatna sahih, Rasulullah Muhammad pernah ngobrol jeung para sahabat. Cik Rasul, aku ini berat nahan rindu, tekawawa rindu. Makanya pasangan kita genggam erat, jangan sampai lepas. Kalau sudah tiada baru terasa kepergiannya. Pasea mah pasea bae, ulah sok gampang murageun cerai. Geus eueuh mah mewek sia. Karena yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan.
Kan lalaki mah teu kacara keur hayangnya teu beunang ge kuat sampai dijarahkeun ka kiai kayak geus bosen belain seperti mati rasa. Naon je lalaki mah egois, makana abdi mah demi Allah teu bogoh ka lalaki egois sih. Pasea bae ulah sok gampang burageun talak, paham? Ka pamajikan mah pamali ulah sok nyebut goreng. Tidak ada wanita yang jelek, ada juga wanita yang kurang modal. Ini naon sih riweuh amat ya. Tuh hadir mah tuh cara palurah tuh di imah Abah Haji, husu, tungkul be kueh beak. Bo awe mah kabeh ge geulis. Eta mah anu henteu geulis kurang modalna. Cik sia goreng ge cik mantan kabogohna mah kutunggu jandamu. Jangan sia-siakan, nanti kamu menyesal. Nu geulis eueuh, nu goreng ninggalkeun. Ke handapun pos ronda nyekelan tuur besorangan. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Aneh. Cik Rasul ka para sahabat kaula ieu rindu hayang geura papanggih jeung kabogoh kaula, hayang geura panggih jeung kakasih kaula. Dijawab sama para sahabat, kenapa nyari yang tidak ada? Kami ini para kekasihmu yang siap malam, siap siaga membela sampai titik darah penghabisan. Jangankan harta, jangankan tenaga, jangankan pikiran, nyawa kami menjadi taruhan agar agama ini tegak bersama baginda Rasulullah Muhammad. Cikang jeung Nabi maraneh mah lain kabogoh kaula, maraneh mah hanya sebatas sahabat kaula. Kabayang tuh ngaku pacaran malah dianggap temenan. Sakit beb, ada luka yang tak berdarah, nyelekit, nyawa nyelekit, auh. Makanya hati-hati dengan hati, jangan sampai ada hati yang terluka. Ingat, luka itu tak punya suara, terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Nah ini moal ngarti. Gas ini mah geus tempokeun bae budak ngoraya. Tadi gaya ini rek hadir ka dieu, maksudna abdi rek nanya perapatan anu ka masjid ieu ka mana? Di klaksonan kalah luncat ke jalan. Dasarnya ini dusun nyabrang sembarangan. Sia nu dusun nabrak aing teu kena. Bu. Kata Rasul, kalian itu hanya sahabatku, bukan kekasihku. Kabayang tuh. Ngaku kabogoh malah dianggap babaturan. Allah. Padahal kurang kumaha belana para sahabat ka Rasul. Tidak ada pembelaan sebesar para sahabat ke Rasulullah. Urang mah jeung babaturan, ya selama menguntungkan aku temanmu. Geus eueuh duitan mah aku tidak kenal denganmu. Urang keur loba duit babaturan, di mana posisi bos? Sherlock. Gaskeun. Urang geus bangkrut mah nelpon ge, di mana kamu? Sorry ya, aku sibuk. Ngising jana helm. Tidak ada persahabatan yang sehebat para sahabat kepada Rasulullah Muhammad. Punten bu, ya. Ada sahabat namanya Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sahabat yang paling loyal kepada Rasulullah. Orang yang pertama kali percaya akan kejadian Mi'rajnya Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mah eta boga anak parawan ngaranna Siti Aisyah. Dikawinkan ke Rasulullah. Jadi kaitan Rasul dengan Abu Bakar nya sahabat nya mitoha. Kitu batur mah ka guru.
Mengaraka bere rokok. Kue antaran kue. Kiai pamajikan apa dia kesepian, ayo anak parawan kawinkan. Kan karena gejala lemah. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Ada orang dalam keramaian hatinya kesepian. Ingat ya, sepi itu bukan ketika kamu sendiri, sepi bukan ketika semuanya telah pergi, sepi itu ketika tidak ada Allah di dalam hati. Nyai ngomong nengekan, belabon kiai suing riwahnya. Kiai na suing datang peting teing ditanya, kenapa kiai malam amat? Cik kiai na maek. Apa kiai maek? Oh macet tolol jenanya. Jangan banyak alasan ya, kesini itu nggak macet. Ciknya ini, memek. Orang mobil aing kehalangan Toronton, nabrak bebek. Ulah kiai suing, RW suing, kapilih deh jadi RW, sambutan ngegantian lurah. Cik RW, ilmu, Abni rek nanya ka ibu-ibu na abanan ewen ku abni cenah ge bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui makana rek nanya ka ibu-ibu ridho henteu di RW-an ku abdi. Bu punten kabayang teu Abu Bakar, aduh doakeun abdi sing sehatnya Bu. Kamari mah kalau kata orang Jakarta mah aku sedang tidak baik-baik saja. Sungut para rakyat geus dahaya ngadar tai-tai acan. Abdi rumah tangga hampir 21 tahun tapi can boga anak. Karak pamajikan doang anakan 5. Rahim hulu sia. Ieu mah lain lintuh Magicom ka bawah. Ganeng sia. Isa sih ya sungutna, ampun. Iya gara-gara ngajurut tadi adanan komat doang dia ya. Sing sehat punya. Aduh, aing di lemur mah aing hidung ge ustad, di dia pakai cocokan aing. Bu, punten sadana dengerin nih. Masyarakat itu butuh ilmu, bukan dongeng kancil ya. Tapi kan bagi penceramah itu sebuah dilema. Ngaji bae lempeng pasti baralik. Balik, kiai nanti jelas, balik. Ini kan atau orang seserian lawak pan terjelas kan ini majelis ilmu betul. Ini adalah sebuah konsep kiai. Kan masalahnya ceramah itu bukan tentang rangkaian kata, tapi bagaimana habis ceramah dapat chemistry-nya, Bos. Ya kumaha carana banget seblak kos kiai ya. Gimana lain banget ngaji, banget seblak. Sok marake tiung ge ayeuna balik mah tiung hiber kana pakuen. Lihat Pak, jadi kiai penceramah mah tugasna lain nyacakeun rukun salat. Kiai penceramah mah jadi motivator, ngamotivasi jalema kasih pengertian dan pemahaman supaya resep kana agama. Panu ngarusak peuteui mah lain hileud jengke, hileud peuteui keneh, Bos. Nu ngarusak Islam mah lain Kristen, lain Buddha, lain Konghucu, Islam keneh. Lamun bulan Ramadan orang Cina itu makan nyumput, orang Islam petang-peteng di parkiran. Wow, kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Iya nyata, Bos. Kita itu harus gentleman. Kalau salah jangan aku salah. Laki-laki punya nyali, Bos. Jangan jadi pengecut. Badan ada gede kagak punya nyali. Ingat, nyali itu di hati bukan di body. Senggol dong. Hei, dengerin, gas, cicing, ulang, baik. Tidak ada yang solid terhadap sahabat seperti Abu. Ketika Rasul dikejar musyrikun Mekah, sampai Rasul masuk ke dalam gua, Abu Bakar membersamai Rasulullah. Rasul letih, Rasul lelah.
sampai Rasul tidur dalam lahunan Abu Bakar. Rasul tidur, capek, lelah. Abu Bakar pun sama. Tapi hebatnya Abu Bakar, kalau Rasul tidur, aku ikut tidur. Siapa yang jaga Rasul? Di saat capek lelah, masih kepikiran buat jaga sahabatnya. Allahu Akbar. Urang malain, babaturan bager dihakan. Ngahutang, membayar mah henteu. Wow. Teu boga duit mangga hutang ka warung tetangga, boga bae duit balanja ge pindah ka Alfa. Kiu kiu. Dak mobil aing aman. Bisa dikempesan ku ibu-ibu aing. Hei, Bu. Kebayang enggak lagi letih, capek, lelah masih bisa jagain temen. Allahu Akbar. Mangga Kiai, mangga. Sok kasih jalan ya. Bu, mudah-mudahan orang sing sehatannya, sing cagerannya, sulah ngomong-ngomong duit bae lah, sulah ngomong-ngomong sugih bae, kudu ngukur banget hirup mah, boga kahayang kudu ngukur banget salaki mampuhna wadak pipa ya wadak pipa, ulah kinker riet kana hulu lah. Sok mangga. Luar biasanya, jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan ya sedekah orang dia, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah dikirim ke Rasulullah. Mudah-mudahan orang nalika wafat husnul khotimah kabehannya. Ruh orang dijemput ku rohna Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأب ونور الأبصار وضيائها وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bu, kabayang tuh Rasul tidur letih, lelah, capek, dijagaanku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Makanya gitu hebat. Rasul tidur, Abu Bakar mah nyaring. Tujuannya bisi aya musuh datang kanyahoan. Tak urang ge lamun boga guru gering di rumah sakit tungguan. Ulah yang kerja gerna bae. Haju nungguan kiai ulah bari molor. Ieu mah nungguan guru di rumah sakit. Guru ragak jeung impusanana kuat teu kadenge tolol. Aisyah molor teh pae. Naon? Wani maka dia. Hebatnya alapatan presiden kaing nangtung. Uyuan salakina boga dagingnya. Hei, sing panjang umur rabunya. Kebatun mangga separe tinggal ibu bae sorangan. Hei, kupingkeun. Bahkan ketika Rasul sedang tidur, aya orai dina liang guha arek keluar. Kabayang teu? Orai anu umur ratusan tahun teu manggih parab, teu manggih hakaneun, saaya-ayana beurit. Ieu mah manggih aya daging dua jelema. Ya orai keluar lah. Doang ibu-ibu lamun salaki mawa duit ka ambeun mah teh ku irungna.
teu kaharti padahal mah geus diingkeun dina jero dompet dina kanyahoan bae eta irungna eta aya sinyalan apa pakai wifi kitu irungna nya aing ge naon ja berang penting ceramah doang tuyul berang penting diliarkeun aya ka imah setor kadang menyusu ge teu kaburu makana naon ja lalaki mah ja dijajah ku awewe abdi ge sarua di dieu mah al mukarram di mah aing meuli galon. Oh berarti Pak Kiai takut istri, bukan takut istri. Aku sadar diri diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Makanya jadi lelaki tong egois. Laki-laki itu pembimbing buat istrinya, paham? Ulah sok nyomong pamajikan goreng adat, aya ge salaki can bisa ngadidik pamajikan. Ganeng aing lelaki. Mun pamajikan cerewet sungut na ngompreng tong dilayanan dia itu santri kita anak didik kita paham tak dengek lalaki ganeng aing lalaki kunaon awe cerewet geus kudratna kitu kan awe mah sungut lagi dua luhur handap sungut luhur jeung ajak pasea sungut nu handap jeung menta hampura ulah sok dilawanan awe mah moal meunang sebab awe mah labatan pengacara salah ge bener bae sia mah abdi lamun pasnya jeung pamajikan padahal abdi penceramah tukang ngomong teu wani lamun hayang beres jeung pamajikan pasehana ulah panjang cukup katakan satu kata maha benar mamah dengan segala ucapannya puas ya mun pamajikan abdi ngocol nya capeknya nya aing mah tara dilawanan sok ditempokeun bae beungeutna cik aing ieu pangeran ku kaur bae nyeun sia. Guys, dengerin. Makanya laki-laki itu harus sadar, peka. Laki-laki itu harus peka. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Lamun pamajikan cerewet sungut na ngomel ka salaki di saat salaki keur capek. Ulah geura ngomong kieu, kamu durhaka, nggak bisa ngehargain suami, kamu lebay. Jadi suami jangan hanya bisa menghakimi tapi harus pandai memahami wanita pun sama ini bukan ini suara rasa gak bos lamun pamajikan ngomel kasar lagi dia itu bukan ngajak debat agar menang dia hanya sekedar menjelaskan apa yang sedang dia rasakan gitu becik ibu-ibu karak ya kiai ya dengerin kebayang gak Rasul tertidur di nalahunan Abu Bakar dijagaan ku Abu Bakar aya orai keluar orai anu huluan teh wow orai wow ada orai jangan kelas ya amit impi naon aing keur peuting ieu Bu ada orai. Wow. Apa ada orai? Wow, orai. Ieu mah peci dusun. Ya tuh kumaing bae rek kieu kumaing bae. Ih, kiai pasti dikieukeun memarahan dulu. Makana kieu urang Indonesia teh makana teu maju-maju, makana aing mah geus teu betah di Indonesia yang pindah ka Gajrung. Ada orai. Orainya besar. Wow, orai. Kabayang tuh. Eta orai gede bos. Di urang mah kan orai tanah. Itu mah pan orai gurun. Ih, takut. Awas nanti malam ada ular. Ai orai sok ngakanaon. Daging. Orai mah teu beuskeun karena sayur asem mah. Bu. Cik Abu Bakar ieu lamun orai keluar, pasti ieu ngegel Rasul. Daripada ngegel Rasul, mending aing nu digegel. Tuh, batur mah solid ka babaturan kitu. Daripada kau yang sakit lebih baik aku yang sakit. Geus hese persahabatan kos ieu. Hese. Hese. Ayeuna mah pan lain, teman dimanfaatkan. Betul.
itulah pengkhianatan. Tidak ada yang solidnya seperti Abu Bakar kepada Rasulullah Muhammad. Bobogohan jeung aing minta pulsa ka aing, ai kawin jeung babaturan aing. Nyeri. Sadar bos. Ada kalanya kita ditakdirkan hanya untuk mencintai tapi tidak untuk memiliki. Bos. Orai. Allah. Hebat tuh. Daripada Rasul anu korban mending aing anu korban. Pada orang lain daripada aku korban mending aku teman korbankan. Bener tak? Ayeuna tah kos kitu, ayeuna tah batakan geus urang ngiblatna ka Rasulullah bae, ngiblatna ka Rasul. Kan ayeuna mah bukan nyari persaudaraan, bukan nyari persahabatan, lolobana nyari keuntungan. Baheula mah nu salah dibenerkeun, ayeuna mah nu salah diduitkeun. Kurang kumaha anggota Dewan RI Pusat, palalintar. Allah pangangon kebo jadi anggota Dewan. Allah pinter kabeh. Tapi para saya doang anak TK. Kenapa? Bukan beda pendapat, beda pendapatan, bos. Senggol dong. Masya Allah. Sampai-sampai Abu Bakar punya pikiran, kumaha carana iya orai ulah keluar. Ditutupan make tuur Abu Bakar. Liang orainya ditutupan supaya orai ulah keluar. Teka bayangnya. Allah. Orai rek keluar tina liang ditutupan make tuurna. Orai rek keluar ditahan make tuur. Anak urang bagi geus pupurang kelan nyekelan beuteng hayang ngising, dicaram ku urang ngamuk. Orai rek keluar ditahan atuh nyongcong. Nyeri atuh nyeri jajal. Boro-boro ku orai aing keur sakola kih nangtung digerewah ku guru, buru-buru disletingkeun kecepet nyeri. Ibu pernah kecepet sleting? Sakit bos. Iya mah orai gede rek keluar ditutupan make tuur Abu Bakar. Ya orai teu bisa keluar dicongcongan lah. Hebatnya Abu Bakar. Ya meureun manusiawi lah nyeri lah. Nyeri. Eta Abu Bakar arek ngajerit mikir deui aing lamun nyeri ngajerit Rasul kaganggu sare hudang. Allah sepeka itu terhadap teman. Oi peka. Coba kasalaki sing kitu ge. Kasalaki bisa tuh kos kitu ngerti apa yang dia mau. Dengekeun ya. Setan mah lamun urang can nikah hayangna ngahijikeun supaya jinah. Tapi lamun urang geus nikah, setan mah hayang misahkeun supaya pisah. Dengekeun. Paham? Makanya yang bisa menciptakan rumah tangga harmonis satu, sayang, nyaah. Kadenge? Nyaah, sayang. Rumah tangga mah bogoh nangan sabulan, eueuh nu satahun. Bahasana ge bulan madu lain tahun madu. Sesana mah nyaah. Lamun eueuhnya mah leungit. Naon sih? Awewe baheula mah beuh kenceng keneh atuh geus boga anak dua mah biasa bae kempes. Makana anu bisa memperkokoh eta nyaah, nya. Ulah sok jemput goreng. Coba ge dimodif. Rambutnya dikerli biar kayak Sahroni. Ih aing mah nyaon teu. Irungna katinja kebo, tanam benang pakai yang 3 cc ngok, pakai variasi, pakai tai lalat kurang gede, tai embe, huntut cenah kurang putih gurinda. Pamajikan aing mah cenah teu bisa goyang, ganti seblekerna make kaya apa bos, kan kena tikungan ngagibrig. Pamajikan abdi puntennya lain sombong lain agul, ini hanya cerita. Pamajikan abdi wedak doang ku aing diberi 5 juta wedak doang eta stok 20 tahunan. Yeay. Allahu Akbar. Mudah-mudahannya sing pada sarehat, amin ya robbal. Makanya kak lamun pamajikan ngajak pasehat tong dilayanannya mundur tarik pasukan.
Yang mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang, nu menang nu mundur, bos. Bahkan Imam Ghazali ngomong kieu dina kitab Ihya, as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihil awliya. Suami yang sabar, tahan, mengalah menghadapi pemajikan anu sungut na doang anjing kesrek, itu adalah ujian rek naik pangkat kawalian. Dengekan, jangan berharap kamu jadi wali kalau mulut pemajikanmu baik-baik saja. Paham? Paham? Tingali Abu Bakar dicongcongan ku orai nek ngajerit teu wani, ditahan kuat ngerakat-ngerakat huntuna. Sebab lamun aing ngajerit Rasul hudang, sebegitu pekanya dengan sahabat. Pan aing kulilai lama meureun nyeri, bos. Sabar gaya batasna, bos. Aing kulilai lama dicongcongan atuh nyeri lah. Eta Abu Bakar ditahan ngerakat-ngerakat, cimatana kuat keluar, nyak celak kana wajah indah Rasulullah. Rasul bangun. Ya Abu Bakrin, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu mengeluarkan air mata sampai menetes di wajahku? Kamu sakit? Kamu sakit? Tidak. Ain nyeri lain, bogakan nyeri lain. Henteu, hebatna Rasulullah. Bogakan nyeri bae ge Abu Bakar. Ditanya ku Rasul, bogakan nyeri naon? Henteu kunaon. Ku saking ngajaga perasaan Rasulullah. Cik Abu Bakar lamun aing ngomong nyeri dicongcong orai, ku aing dipengpek supaya ulah nyongcong Rasul. Engkeuna Rasul merasa nggak enak perasaannya, ngerasa bersalah. Datang kaki itu dia Abu Bakar mah sakit lelaki Hello Kitty. Kebayang nggak, Pak? Tuh jadi laki-laki, dengekan, nggak cukup strong, nggak cukup maco. Laki-laki juga harus punya hati, bos. Paham? Paham? Iya, masing semarah ke pamajikan main talak bae. Pamajikan beak 10 edan. Kenapa beak iya ta sensus? Sayangi pasanganmu laksana air laut, walaupun kadang pasang surut rasanya nggak pernah berubah, beb. Paham? Singnya matakan orangnya gitu tah, murid-murid, santri-santri dalam ngadepin guru kayak gitu. Lamun guru nawaran dahar, mang santri ka dia gera dahar, atos, wareg, tos emam, padahal mencan. Gitu etika. Iya mah asup ka imah guru, guru ke dahar, weh kabeneran. Gelok sia. Dengekeun etika, Pak. Lamun urang dahar jeung guru nyiuk sangu da sok miheulaan, kokobok tong miheulaan, dusun sia ngaranna. Ngan lamun santri jeung kiai ngising di wahangan di sungai, santri mah ngisingna kudu girangeun kiai, tujuanna supaya tai kiai dikawal ku tai santri. Baik. Allahu Akbar. Bu, seperti itu pengorbanan Abu Bakar, sahabat terindah kepada Rasulullah Muhammad. Tapi aneh ketika Rasul mengatakan, aku rindu ingin bertemu dengan kekasihku. Dijawab ku Abu Bakar, kami kekasihmu Muhammad. Cik Rasul, kalian bukan kekasihku, kalian hanya sebatas sahabatku. Pertanyaannya, Abu Bakar yang sesolid itu, yang sepeka itu saja kepada Rasul, tidak dianggap sebagai kekasih, hanya dianggap sebagai sahabat. Lalu siapa? Adakah yang lebih dari ini pembelaannya kepada Rasul? Maka Abu Bakar saking aneh dan heran serta penasaran, ya Rasul, kabarkan kepada kami siapa gerangan yang kau maksud sebagai kekasihmu, yang kau sangat ini dibikin rindu berat. Kami iri kepada mereka. Seperti apakah amalan mereka kepadamu? Seperti apa pembelaan mereka kepada dirimu? Sampai-sampai kami saja kau tidak anggap kami sebagai kekasihmu, hanya dianggap sebagai sahabatmu. Rasul dengan lantang mengatakan, jika kalian ingin tahu siapa kekasih yang aku maksud saat ini, yang benar-benar aku rindukan dan aku ingin ada pertemuan dengan mereka, Rasul menjawab, hum man amanu bi walam yarawni.
kekasihku yang aku rindukan dan akan di surga bersamaku adalah mereka yang hidup di akhir zaman setelah aku wafat lama. Mereka tak pernah bertemu denganku, mereka tak pernah berjumpa denganku, mereka tak pernah bermimpi denganku. Mereka hanya dapat kabar bahwa ada nabi akhir zaman namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Siapa mereka? Iya, orang dia nu hadir kabeh nu aya di dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kita walaupun hina, tak punya harta, tak punya ilmu agama, berlinang noda dan dosa, kita adalah makhluk yang dispesialkan oleh Rasulullah. Ternyata kita adalah bagian daripada kekasih Rasulullah Muhammad. Sok kita buktikan apa benar. Iya hadis sahih Pak. Iya Nabi Muhammad nu ngomong iya. Aing mempercayakan karena sungut Nabi Muhammad ya daripada karena sungut lurah aing. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad ya. Cik Nabi kabogoh aing mah anu hirup di akhir zaman setelah aing wafat. Can pernah nempo, can pernah manggih, can pernah ngahiji, ngencenah doang. Sok Bu jawab ya dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ibu Nabi urang saha? Nabi urang saha? Wow, ke jalan mana? Pernah nempo fotona? Nomorna aya keneh? Kuburannya di mana? Palam Semi. Ih, emang Nabi Muhammad pindahkan ke Palam Semi? Kok aing tadi bejaannya? Di Madinah, Madinah. Pokoknya mah lewat Lipo be ka Girang sia. Lieur aing ngabahasakeun age. Fotona boga. Eta nu di lureun panto di imah foto saha? Tama lain foto Nabi Muhammad, foto ka Ahmad. Bener kan orang? Jangankan jamaah, kami penceramah yang siang malam bulan Maulid keliling. Wow kan Nabi Muhammad. Ento abdi beberapa kali jarah ke makam Rasul di Madinah. Boro-boro panggih jeung jalemana. Nempo bentuk kuburannya saya belum pernah Pak. Kenapa? Karena kuburan Nabi kan di tembok, make stainless di pagar, dijagaan ku askar, ku polisi. Jadi kami nggak bisa dekat. Jadi lamun aing ngomong, saya jarah di makam Rasul sampai ketiduran. Edan, ketahuan bohongnya. Bu, jarah ke Rasul itu sambil jalan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Iya mah sampai ketiduran, tolol. Molor meureun di makam uyut sia. Allahu Akbar. Malah abdi penasaran Pak. Pernah suatu saat aing penasaran ya. Hayang nempo minimal rupa bas tulisanna. Aing nyumput di juru. Aing kieu be kana stainless. Horeng ketempoan ku polisi. Muhammad ruh mencik urang mah naon sia hidung keur naon mabur sia. Hidung-hidung hulu sia ge sarua cing aing. Yang pernah kesana aja nggak pernah lihat batu nisannya seperti apa. Ini benar yang dikatakan Rasul. Wow hente, ngahiji hente, hihijian can pernah. Tapi aneh, cik Rasul aneh. Walaupun mereka belum pernah bertemu, belum pernah mendengar langsung dakwahku, aku pun kagum sama mereka. Kok bisa iman kepadaku? Kok bisa cinta kepadaku? Kok bisa bela kepadaku? Punten ya Pak. Lamun nek hitungan matematika kita hebat. Cik urang Abu Bakar kan ngomong kieu. Iman Abu Bakar lamun ditimbang jeung iman makhluk salam dunia. Orang mukmin salam dunia di luar para nabi, di luar para rasul. Ditimbang jeung iman Abu Bakar, itu lebih tebal iman Abu Bakar Pak. Tapi logis. Wajar iman kuat, unggal poe jeung nabi. Unggal poe panggih, ai urang. Musyrikun Mekah ge unggal poe didakwahan, nek mencit. Ai urang. 1400 tahun lebih, Bos. Zaman kita dengan zaman Rasul 1400 tahun itu bukan waktu yang singkat paman. Kebayang tuh 14 abad Bos kita terpisah dengan Rasul. Kita itu hanya katanya, kata guru-guru kita punya nabi akhir zaman ngaranna Nabi Muhammad. Tapi aneh, orang bisa iman saha nabi orang, saha nabi orang. Lebih daripada iman, kita itu bela kepada nabi, rindu kepada nabi. Pak punten ya, lamun lain orang cinta jeung bela jeung rindu, moal sia ieu jalan umum di pengpekos kieu. Aing manggih di dia doang ieu.
kumaha sararia bae lah cik aing. Allah nu wani lewat dipegat Nabi Muhammad. Cik Nabi Muhammad aing bae ge ngadawahan orang Mekah naik mencit ka aing. Aing wau henteu ka aing, iman ka aing, rindu ka aing, bela ka aing. Jalan mah ditumpuk ku manehna. Allahu Akbar. Komo panitia mah geus ngabagikeun cai, ngabagikeun snack. Main apa dala ngejal curug. Nyeklan kelek. Ieu bae. Allahu Akbar. Maka kita adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Rasulullah. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Apa yang kalian lakukan, Rasul sudah dikasih tahu oleh Allah. Apa yang kalian lakukan, kalian akan tuai hasilnya bersama baginda Rasulullah Muhammad. Matakan umat Islam jeung umat Islam ulah siling gogoreng. Ayeuna umat Islam digelut-gelutkeun. Islam dengan Islam nggak boleh saling caci maki, nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh pukul-pukulan. Saya hanya bisa sedih pak, ningali di medsos, iya jeung iya gelut, nu ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya asyhadu alla ilaha illallah, ya asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa bisa gelut? Ngeus cicing, mending ngopi be ngopi. Lieur mikiran sia lieur. Ulah para saya malah Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, di dalam khutbah Jum'ah dimasukkan rukun khutbah. Si khatib wajib dina jero khutbah kedua salat Jumat kudu ngadoakeun mukminin mukminat dihampura dosa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal ya Allah hampura dosa sakabeh orang-orang beriman. Kitu ulah para saya geus gerang ngahiji. Ulah siling gelutan, ulah siling gogoreng, ulah sok hayang naik nincak tak batur. Urang mah hirup butuh ka batur, tok song goreng jeung batur, tok ngagogoreng batur, bisi urang leuwih goreng daripada batur, paham? Paham? Nek batur tilok salat, nek batur tara ngaji, eta mah urusan manehna. Ai sia watir digeuingkeun, dipapatahan, tapi tong dihewaan. Paham? Semuanya orang berproses. Jangan lihat dia sukses, lihat bagaimana cara dia berproses. Nasi yang kamu makan hari ini bukan padi yang ditanam kemarin. Orang jahat punya masa depan, orang soleh punya masa lalu yang kelam. Kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Orang doakan ya masyarakat. Emang aing jalma bener lain. Jalamun geus bener mah moal tengah penting dengan kejo ka dieu. Ulah katipu ku pakaian, aing mah make jubah ke usaha. Di imah macan pernah aing kieu. Tuh, ada kembaran saya. Syekh Rajib Qori tingkat alam barja. Wow, dia lebih besar. Dia lebih besar, wow. Sama, tidak ada pinggangnya. Fadal ya Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum. Monggo. Nih, ini yang kayak gini nih, yang paling duluan masuk surga. Karena kata Kiai yang paling dulu masuk surga, yang paling berat timbangannya. Kiu kiu, kiu kiu. Aduh, cair. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. قلت يا
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusul khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kabayang teu Pak, belana Rasul kaulang ketika Rasul rek dicabut nyawa ku malaikat Ijrail, dibejaan ku Ijrail bahwa dicabut nyawa teh nyeri tandingan anak. Sampai-sampai Rasul nyarios ka Ijrail, Ijrail pangbejakeun ka Allah, lamun bener dicabut nyawa nyeri bejakeun ka Allah. Kaulah baik nu paling soleh, horeng dicabut nyawa tadi wilah-wilah nyeri mah nyeri bae, komo umat aing anu salatna belang betong, anu beuki keneh maksiat, pura-pura soleh, pura-pura baik, hareupeun dulur, hareupeun baraya, hareupeun anak, hareupeun pamajikan, jauh mati keluarga, badung jauh nu nyahoeun. Aing bae nu paling soleh, dicabut nyawa tadi wilah-wilah nyeri mah nyeri bae, komo umat-umat aing anu hidupna doraka bae, maksiat beuki, zina, mabok, judi, geus eueuh cacahkeun. Makana cikang jeung Nabi bejakeun ka Allah, ya Ijrail, lamun teh mah bener dicabut nyawa nyeri, bejakeun ka Allah, Muhammad bin Abdullah menta mun bisa jeung bisa mah ka nyeri dicabut nyawa anu bakal karasa ku umat-umat aing termasuk urang dia, bejakeun ka Allah ka nyeri dicabut nyawa dipenta ku Muhammad kabeh, bikeun ka Muhammad kabeh, timpahkeun ka Muhammad kabeh, umat aing mah ulah nyeri dicabut nyawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan urang kabeh nu hadir di dieu sing tambah cinta ka Kangjeng Nabi, sing tambah mahabbah ka Kangjeng Nabi, sing tambah bela ka Kangjeng Nabi. Ternyata pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan kita, rasa cinta kita tidak ada yang bertepuk sebelah tangan. Kabeh ge dibalas ku cinta Nabi, kabeh ge dibalas ku rinduna Nabi. Mudah-mudahan urang maotna kabeh husnul khotimah. Anu loba dosana doang kula, anu beuki keneh maksiat doang kula, anu beuki keneh ninggalkeun salat doang kula, anu masih keneh badung dijauh ti keluarga doang kula. Ya Allah, ulah geura di mautan satungtung can dibere taubatan nasuha. Kalakuan gorengna mudah-mudahan sing diganti ku hidayah. Kagorengan hatena, kahinaan hatena. Ya Allah,
sing dicahayakeun ku makrifat, sehingga hati para orang-orang beriman saling bersaudara, saling mengasihi, saling mencintai, saling memaafkan. Mudah-mudahan ieu urang kabeh sing aya dina ridho Gusti, mudah-mudahan urang kabeh sing aya dina ridho Allah, sing aya dina ridho Kangjeng Rasulullah Muhammad. Bu ya, karena acara masih banyak, sambutan masih ada, qori masih ada, kiai masih ada, saya juga ada acara lagi. Lain waktu kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan cinta yang Allah berikan dalam hati kita kepada Muhammad menyelamatkan kita dari siksa kubur. Munkar nakir dijian tina nur Muhammad, mustahil munkar nakir rek wani nyiksa di jero kubur kamait nu dina hatena aya cinta Muhammad. Seneraka nu sakitu panasna dijian tina nur Muhammad, piraku seneraka rek wani meulem ka jelema nu dina hatena aya cinta Muhammad. Sebiadab apapun kita, setolol apapun kita, semaksiat apapun kita, Allah punya sejuta cara untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan apa? Dengan memberikan, menanamkan rasa cinta Muhammad dalam hati kita. Abdi yakin ulah-ulah urang dia abdi bae ge jalma gede dosa, maksiat, beki, ibadah, belang betong, tapi yakin orang sini kalau urusan Nabi Muhammad pangheulana belana. Amin ya, mudah-mudahan orang jadi kiparat dosa. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bu. Mohon maaf Bu, mohon maaf segala kekurangan datang dari Asep Dimyati, kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau ada nenek-nenek telanjang coba apa yang akan terjadi? Bisi ibu hayang keneh ngadekeun ceramah abdi jam 8 pagi setel Indosiar pasti aing moal aya di dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.